Enak udah beres bariskan lah dengan maliji. Kita bariskan. Ini kuning lah. Ayam mik huruf tuh. Mik. Mudah supaya tidak diantrikan nomor antrian. Satu sekali lagi. Oh, saya kata buka atau Cek satu. Satu. Oke. Sesuai urutan nomor masing-masing, wayahna jajarana sepados beres itunya. Atras tipalih weta tipalih kulon ngajajarkeun di sadayana dijajarkeun gitunya mereka tinggal. Ieu kan nyekel kuda wayahna gitunya jajaranana pados dibereskeun sadayana kumargi kuda gitunya. Jajaranana gitunya. Tah. Lajengna di kawitan. Supados setengah gulung teh mangujang lana supados sadada dipundurkeun ka pangker mangujang budana dipundurkeun ka pangker jajaranana alias dari tilu jajarkeun sok sok jajaranana dilempengkeun jajaranana nya ngarah tina gulung budana ngarah tina gulung gitu. Sok bereskeun sadayana bereskeun gitunya. Ka tukang sadayana sok bereskeun cenah ngaranna yang di ditu.
Kumargi kali aya anu masih teh becan ke bagian kuda anu gitu. Goyahna pagitan gedenya ieu ka Pribados. Wasila laku magi memang kita ketertiban sadayana. Muda aya dari kapunurkeun ka pangker sakedik gitunya anu paling anu mayuna kawetan. Sok punurkeun heula sakedik gitunya. Insyaallah dan KG pangker sadayana ge bakal absen gitunya. Pribados matiasa kirang langkung pengitan mana awatir kesarangan sama gitunya. Nah, gitu. Nah, reka. Cek dulu. Supados katingalna meres rapi kudunya kasadayana gitu Pribados jangan ngahimau lah gitunya diangkat jadi kau iwage kudunya kasadayana Pribados tentang satu acara di kawitan penonton acara di kawitan. Anu pertama penonton di kawitan nyata sudah begitunya. Terus penonton anu kedua nyata di kawitan jadinya kepada dijaga kurang kaiti penonton keselamatan anak. Selamat kurang kalihna kumargi penonton aya parikawas cek murah cek mahal urang mah jelema dibeli jadinya wayahna sesuai aturan anu ditangkaskeun. Pengajuan khususnya pendidikan itu mitra, ya, alternatif khususnya di konsumen. Kuda mah cenah itunya direnceng di dandanan di payungan. Itunya, nah, namanya ayah harewas ke Pribados khususnya aya tukang kuda, besi itu mau payung. Hampura itunya wayahna kita mah. Pribados mah geus didugikeun kasadayana pilih heuleuh tapi Pribados ieu itu kesudugikeun ka tukang kuda jadi sama mangawe. Bari diambak peh eta mah kudu nyarewana itunya. Gitu. Rupina pengitan ngaraseun yang konflik kana waktos